tafwid leuwih tina sagala-gala pasrahna ka Allah fawid waruntan ya fawid tafwid garana geus tafwid bae tafwid teh pasrah jasa geus ka Allah artina pasrah jasa ka Allah bebeja bae di hate Gusti abdi baka Gusti teu mawa dosa teu mawa danaon teu boga amal ja abdi maka Gusti kumaha Gusti bae prak-prak aku kabeh di hareupeun Allah ulah ngaku hebat di hareupeun Allah aku dosa aya di abdi kasalahan aya di abdi tapi pan Gusti mah atuh pan maha hampura ka sorga abdi mah lain ahlina ka neraka embung kumaha Gusti bae tama abdi jak ka sorga teu pantes kos abdi mah dikasorgakeun ka neraka ja panas abdi mah wa yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun ayat ieu diturunkeun ka Abi Thalib teh paman Kangjeng Nabi 10 bersaudara pamanna teh di antarana Abi Thalib setelah teh aya Ki Abdul Muthalib aki Kangjeng Nabi nu ngurusan Kangjeng Nabi dipundhut ku Gusti Allah ku Ari Abu Thalib anu bertandang selaku paman ngurusan Kangjeng Nabi terus diurus hanjakal teh diberi hidayah ku Gusti Allah sehingga ngurusan baik bentuk ngurusanana henteu lalawora lain sederhana bahkan anu dek ngahancurkeun Kangjeng Nabi nyana jadi kalang dadana anu dek ngarusak Kangjeng Nabi nyana kalang dadana anu ngahinakeun ka Kangjeng Nabi nyana kalang dadana anu dek ngabahayakeun ka Kangjeng Nabi milaraan ngajrikeun nyana di hareup kalang dadana tapi rahasia Allah teu iman mamang nu jadi kalang dada aya naon ti Abu Jahal nyana kalang dadana aya naon ti Abu Sufyan nyana kalang dadana di berbagai kanyeri nyana nu tandang di hareup bahkan nyana pidato saudara-saudara sekalian jangan coba-coba Muhammad diganggu berhadapan dengan saya Abu Thalib tapi teu iman Masya Allah karim rahasia Allah soal iman mah hese jasa nu mantak eta lain lalagaan ketika berbaring Kangjeng Nabi aya di belah katuhu Abu Jahal belah kenca mang cek Kangjeng Nabi naon lo nu penting imam maca syahadat percaya ke Allah percaya ke abdi sebagai Rasul Allah geus ku abdi dijamin di akhirat abdi teh alo emang diangkat jadi Rasul sok geura maca 2 kalimat syahadat ditungtun ku abdi endek Abu Jahal Abu Thalib dan deuk ditoel ku Abu Jahal macem-macem udah sok sembarangan sok syahadat gengsi atuh henteu deui toel deui ku Kangjeng Nabi coba syahadat bae abdi nu tanggung jawab sebagai Allah di akhirat geus ka Gusti Allah ulah aya kumaha geus abdi siap tandang di akhirat Allah teh kumaha abdi jang mang mah endek baca 2 kalimat syahadat cek puja sembarangan sok syahadat na bae 3 kali kitu hos bae Kangjeng Nabi nyegruk cerik lain jeung cerikan naon teu iman tegor ku Gusti Allah innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha hei Muhammad innaka la tahdi anjeun teu bisa mere hidayah innaka la tahdi man ahbabta ka mamang anjeun Abu Thalib anu ka anjeun dipake ka cinta walakin Allah yahdi man yasha tapi Allah nu mere hidayah tinggalkeun Kangjeng Nabi bari loyoh ninggalkeun pepegatan ti kuari jeung di akhirat terus merenung Kangjeng Nabi nu ngurusan nu jadi kalang dada anu pohara jasa cintaeunana hanjak al teu iman cek Gusti Allah ulah deui kakarak mamang teu anak Nabi Nuh Kan'an darah daging wayah teu dibere hidayah mah henteu bae wayah teu dibere hidayah mah henteu bae ulah deui kakarak mamang kakarak Kangjeng Nabi reda oh jaheuh geus teu bodoh nah ieulah turun ayat ieu teh gara-gara mangna Abu Thalib
Abu Thalib teh luar biasa jadi kalang dada Kangjeng Nabi, tapi nyana nyegah ai iman mah ulah ka Muhammad. Coba eta cek Abu Thalib ai digalakan ulah Muhammad, dihina ulah eta Muhammad teh, dinyenyeri ulah eta Muhammad alo aing teh, tapi sia iman mah ka Muhammad ulah deui. Juh eta kosi teh eta Abu Thalib eta iman mah ulah dengikeun mah ku sia teh naon caritaan Muhammad nu aneh-aneh, ku sia perhatikan mah teu naon, tapi aya dituturkeun mah ulah cek Abu Thalib. Masya Allah mahal jasa hidayah. Tak turun ayat ieu wa hum yanhauna kafir Mekah di antara Abu Thalib yanhauna nyararga ka manusia anu tina iman ka Kangjeng Nabi, nuturkeun ka Kangjeng Nabi wayanhauna jeung ngajauhan ku par Mekah teh anu ti Kangjeng Nabi ane teu arariman ka Kangjeng Nabi. Wa in teu aya yuhlikuna rusakna ku par Mekah teh ku sebab ngajauhan jeung nyararga teh ilaan busaum kecuali ka dirina. Nyana teh iman ka Kangjeng Nabi rusak, nu rusak teh dirina ngan wa maya surun. Nyana keur ngarusak dirina teh teu nyahueun bahwa dirina keur ngarusak. Teu iman ka Kangjeng Nabi nyilakakeun diri. Teu nuturkeun Kangjeng Nabi cilaka dirina. Teu nuturkeun ka Kangjeng Nabi cilaka ngan nyana teu nyahueun bahwa dirina cilaka ku sebab teu nuturkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang mah jauh zaman ti Kangjeng Nabi tepi ka ayeuna, tapi alhamdulillahirabbil mahal ya hidayah, mahal ya Masya Allah. Numantak ti lumbur mana bae daek datang ka dieu aya imanan, aya ngadengikeun coba-coba ucapan-ucapan Gusti Allah, kalam-kalam Allah dina Al-Qur'an jeung dina fikihna. Eta teh anu ngetuk hate urang iman. Urang teh dibawa ku iman. Gedetan teh tak iman, wallah alam bawa takwa tak iman. Dibawa ku iman orang ka dieu teh. Ajo geus datang ka dieu tuh macam-macam kumaha imanna bae. Aya nu aing mah di tengah bae gede berarti imanna teh. Aya nu di Tangkal Ambon bae rada leutik kumaha. Aya nu di mobil bae ku ari ngajieun lah geus sarua bae cenah ceukna gengsi aing mah kan atuh leutik jasa tah mah imanna. Aya nu di jauh bae henteu ka dieu. Henteu ka dieu di mana masing-masing bong aing mah ka dinya mah izin. Aing mah kolot ceukna di imah bae. Atuh tah mah kahalagan ku gengsi ngan tetep bae aya imanan. Masalah sih masalah tabak ukur ku sorangan bae, ukur ku sorangan jangan di tengah ge emang lah minggu hareup mah moal cenah hareudang ge kan anu keluar atuh macem-macem bae. Aya nu geus pasrah diri aing mah capek hareudang panas dek di tengah bae menyepae cenah di tengah. Aya nu kitu bae teu nekat meureun teu macam teh. Tuh, Masya Allah. Jadi bawa ku iman orang teh, iman orang teh ngomong ngaroweco, bang ojah. Pengenalan iman teh melalui Al-Qur'an, melalui fikih. Oh, nikmat iman subur, al-iman yazid wa yanqus. Kadang-kadang nambah, kadang-kadang kurang. Mentak sing hade tah, urang dek maot cara tadi sing hade. Nu kira-kira bangsa ahli lain ahli Allah ulah dideketkeun ka doger sakara. Buktina Abu Jahal tadi tah. Abu Jahal ulah besing ke urang, naudzubillah min zalika sakarat datang tukang main nu babaturan jeung urang jawara ge bae babaturan urang nu baheula hei sakarat sia inget balak genep teu kieu ku jadi inget balak genep hos bae pae coba cilaka sia urang jadi anakna babaturan baheula bajidor ya ulah di aing hayang kapangi haju gegeran ulah cicing dirinya balik deui geus kapangi tungtun geus keluar deui urang balak genep nyasar ke ulah tapi pan lamun ahli Allah maka dia waalaikumsalam nya ge ngarenjak ieu ngarenjak didatangkan ahli Allah naon sebabna sebab geus teu hayangeun kopi teu hayangeun teh teu hayangeun rokok teu hayangeun bakakak teu hayangeun jeruk teu hayangeun doa. Geus teh hayangeun nya mah coba ge bere bakakak boro-boro bakakak aing si embag geus teh hayang ceuk nya teh. Hayang doa. Dekelan kali Allah biasa teh. Nasihat bagi geunaheun geus. Kuari mah ulah loba anu diinget, ulah loba anu dibaca. Hiji Allah.
beda nasihat keur butuh mah langsung ingat Allah. Keur kieu mah geus tafwid leuwih tina sagala-gala pasrahna ka Allah. Fawid hu rawaruntan ya fawid tafwid garana. Geus tafwid bae tafwid teh pasrah jasa geus ka Allah. Artina pasrah jasa ka Allah. Bebeja bae di hate Gusti abdi baka Gusti teu mawa dosa. Teu mawa danaon, teu boga amal ja abdi maka Gusti. Kumaha Gusti bae prak-prak aku kabeh di hareupeun Allah. Ulah ngaku hebat di hareupeun Allah. Aku dosa aya di abdi, kasalahan aya di abdi, tapi pan Gusti mah atuh pan maha hampura. Ka sorga abdi mah lain ahlina, ka neraka embung. Kumaha Gusti bae sama abdi. Jak ka sorga teu pantes kos abdi mah di ka sorgakeun ka neraka ja panas abdi mah. Sakala atuh di tengah-tengah bae nya. Kumaha Gusti bae lah atuh. Tengah ge atuh, azaulah panas bae abdi mah. Kebal-kebal mah atuh ka sorgakeun bae Gusti. Eta bahasa nipu Allah eta kos kitu mah. Cak Gus Dur nipu Allah Gus. Eta doa nipu Allah cak Gus Dur. Kos kitu teh ilah stulil firdaus ahla. Gusti abdi mah ka surga jalin ahli wala aqwa ala nari jahim kana neraka jahim bejana panes teu kuat. Sakitu bae abdi mah geus bae Gusti abdi mah kumaha Gusti bae eta mah sakitu bae eta mah. Ka manakeun atuh terserah Gusti. Ka surga keur bae tertipu berarti Gusti. Sahle teh Gus Dur aya bae. Teh kitu nya sing hade keur sakarat bisi aya abah urang keur sakat deuleu. Baba urang baheula rada bajir loba babaturan ka situ tah. Toel ku urang teh. Di dieu bae mah ngobrolna ya bari ngarokok di luar. Ulah geuna di dieu teu betah. Teu betah. Maya ya santri kiai. Oh, ngalayat. Toel ulah kebal-kebal. Pan eta kiai Golkar. Us ulah kebal-kebal ke nyaritakeun proposal deui. Gusti bener-bener ahli ibadah keuna di dinya. Moal jauh ahli ibadah mah ngomongna ti Allah tobat kitu bae Pak. Deres tan geuna. Geus janana ge beda, jangan hampura geus dihampura ka Allah bae geus hampura. Geus pinuh ku nasihat Allah. Ta eta teh geuna contoh tah. Kangjeng Nabi bae jeung Abu Jahal. Ta eta Abu Jahal tanu menang. Singkirkeun. Tuh, itu. Eta mah keur carita zahir geus kuatan bae ku urang kuari batin urang iman urang ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing rajin-rajin jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Anyarkeun iman anjeun ku maca la ilaha illallah. Taye Al-Qur'an insyaallah kula minggu-minggu hareup. Jadi minggu saminggu deui informasi bae ti kuari bakal nyaba ka nagara anu di mana Quran diturunkeun. Bakal nyaba ka nu mawa syariat ialah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakal nyaba ka Imam Ghazali nu boga kitab Ihya Ulumuddin. Bakal nyaba ka nagara Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi lalakonna panjang tapi ke ngaji minggu hareup masih ngaji insyaallah kula berangkat namun teu Salasa Rebo ke keputusanna poe isuk antara Salasa jeung Rebo. Daya berjumlah 92 urang. Kiaina Ki Uding Putat Milu, Kiai Haji Jamaludin Pandeglang Milu. Tadi nama di dieu mangan kula dong kula Yasin Jimu Haji Entoh tadi nama prakara yang milu kabeh. Jadi kabeh milu adik-adik kula berikut minantuna Haji Rumdani Haji Opang kabeh milu. Nah, insyaallah orang luar nage hatung marilu loba Haji Firdaus milu termasuk Haji Epi Haji Supendi marilu termasuk Lurah Oji keluarga jeung bapak-bapana. Kemudian adu anak Haji Madhuri marilu kabeh. Kemudian Haji Ani marilu. Terus lobaan jazadah nu milunya. Kemudian ti luarna tuh orang Cikarang Haji Salim nu nyeun basement milu.
lobaan malahnya nama duka sabaraha urangna. Kemudian aduh ayeuna Haji Pandi nusuk berangkatkeun haji teh kita ge sarua deui milu. Terus Haji Rosidi Ledung milu. Terus loba tanu marilu teh tadi nama dek 20-an bae. Tapi hayang milu naik 50, hayang milu naik 60, hayang milu naik deui 90 geus tutup. Wariga lamun dibuka di muasi kene aya kene bae loba kene kayak kakarak pertama ieu mah eta kakarak teh ieu pertama besi kumaha di ditu da besinan gitu maksudna bercecer dan lain sebagainya. Kuari lamun dibuka bae nu lapor ka kaula loba jasa ieu hayang milu sakjana mah ka Bandung meureun. Ye. Eta luar biasa ieu jadi lobaan itu demi lutunya orang ketos saja tuh ayah terus ya 90 orang lah terus termasuk di Bekasi gaya dari Pak Joni itu ya nu baheula mobilnya dipakai ku urang naon karang-karana ngirim ke Yogyakarta teh kontainer wae teh milu dinya negedu kaopatan duga sabaraha jadi alhamdulillah di Pasir Gadung lagi aya marilu jadi berjumlah 92. Jadi orang haji masih isuk insyaallah haji umroh itu carita nama. Kemudian ngan bari ziarah tadi nama ka Yordan, Mesir, Yaman sekaligus. Ngan perena kebal teuing jadina. Ayeuna di Yordan aya Ashabul Kahfi, di Mesir aya apa kuburan di Imam Syafi'i, Abu Darda, terus yang berbagai-bagai ulama di Mesir. Kemudian dari hayang ke Palestina, hayang ke Masjidil Aqsa, kemudian hayang ke Yaman, jadi loba kuburan-kuburan para nabi jeung para wali, hayang ke Turki. Ternyata dihitung-hitung waktuna terlalu panjang, akhirnya cuman ke Baghdad, ke Iran, Mekah, Madinah. Segitu ke minggu hareup masih ngaji, kemudian berangkatlah Selasa atau Rabu insyaallah. Jadi diperkirakan orang libur 2 minggu. Liburna 2 minggu, kemudian ngaji deui, moal kebal deui, Ramadan libur deui. Insyaallah tapi loba kiai-kiai anu kakula ngomong teh lain naon cenah kiai padahal mah cenah mun nguji-nguji ganjaran mah mendingan ngaji bae cenah dibandingkeun jeung umroh mah sarua kula ge dina pikiran mah gedean ngaji sebenarnya mah ieu ganjaranna jeung mempertahankeun mah lain kiai pedagang. Ulah jadi umroh kebelamat 2 minggu aku dan aduh sedang kula lumayan ya di dia siapa gitu baik berbagai-bagai lah nu datang ke kula ditampung termasuk sababaraha kiai anu meureunanan sono bae ngaji teh kos kitu teh sehingga nyaritakeun beureunan gedean keneh ngaji dibanding jeung ziarah umrah bener. Ngan ieu mah insyaallah cuman sekali ieu kaditu mah ku Allah bae santaran sono jeung Tuan Syekh sono jeung Imam Ghazali sono jeung nu sok dihadiahan bae segala Musa Al-Kazim segala Junaidil Baghdadi sagala kubur eta nu sok dihadiahan terus unggal poe tah ieu deuk nyaba kaditu ieu ge neruskeun lalakon almarhum Abah. Kula dek berangkat jeung Abah ke Baghdad geus pas ini jasa pas dek daftar terjadilah perang Teluk eta pas perang Teluk tahunan dek berangkat ke Baghdad ngan model akhirna loba nu kapanggih teh jeung almarhum jeung kula teu tapi di ditu di Baghdad lain loba aya lah urang di ngan bade caritakeun eta mah kos kitu bah meureun geus kadong niat ka ditu aya tak urang dieu urang Banten anu ka Baghdad aju kapanggih ge dongeng jeung urang Arabna di dinya
kita kapanggih tas Kidimyati Cidahu geus jelas tama Ki Armin nu manggihanana Ki Armin maka ditu naik pesawat barang datang ke Baghdad cek orang Arab didinya cikene mah cenah balik saha Dimyati Cidahu ju sakana itu kanyahoan daftarna deui terus gitulah eta tasre jasa ajo ya buyana dongeng deh di dia tapi tertentu abu ya ke dongeng aing terus di itu cecek ke data terus di Baghdad teu kapangijing sasa kapangijing si Dimyati Cilongok doang kok sekarang itu ilah berangkatna tekan nyararawan tak kok sekarang itulah dongeng-dongeng anu kitu jelema-jelema karar itu beragak ya kemari gaya dongeng karang pas dongeng itu di Bang Eta di ditu bae nya nama di mah bukan ngora teu beres jasa batur mah di kuburan wali nya mah di kontrakan